Kesel di mah. Ke mana? Tadi lah. Ini ke mana? Bade ke undangan. Dia cari ke IP obrolan. Kemarin diantarin usaha ka dia teh. Rara teh dianterkeun aku Ahong. Saha Ahong teh? Duka da Rara ge kenalan di jalan. Da kenalan ka AG. Nah, bisa kenal gak? Saha ya Ahong? Nya kan Rara teh nyarios ka Ahong. Rara teh gaduh rakan namina cek Dani. Ari si Ahong teh saha eta teh? Apal teh Lara? Teu terang Rara mah. Ngan Rara teh dianterkeun uih we. Kade neng. Lelaki di daerah dia mah, kau balener. Sama apal. Masih di si Darwis, si Danu, itu babaturan hungkul. Ahong teh alona Kang Ujang Batman. Oh, udah Batman, gila. Oh, nu gaduh kandang sapi aja nu nyepeng jongkoknya. Nya. Oh, nah nya. Boga alo gitu. Nya cenah. Nu ngaran Ahong, masa karang ada mah. Tapi da kamari ge Rara pendak sareng Adarwis sareng Ahong. Oh, Darwis pendak deh. Nya pendak da Adarwis teh acukna teh kalalotor. Nah, kunaon? Duka. Terus Rara teh depang deui sareng Ahong. Ahong teh ieu teh tanganna teh ieu jiga nu kanyerian jiga nu tos galeuleut. Berarti berarti kamari teh. Oh, bener kara paham ya aya. Kan Kang Darman teh miwarang Kang Ujang Batman eta teh. Ya maksudna teu paham Rara mah. Ya kan eta teh Kang Ujang Batman teh eta teh suruhan si Kang Darman miwarang Kang Ujang Batman. Bayang si Darwis anu aya masalah jeung mitohana eta. Pasti otomatis Kang Ujang Batman teh nita ka alona pasti si Ahong teh eta teh anak buahna pasti mimiluannya si Darwis. Ai nih terus we ceramah ngeun Rara mah angkat-angkat. Iya, lain ceramah ama mamatahan karunya komokan di dieu mah Lara kan acan apal di dieu kumaha lokasina. Coba sok ama arapal dia, salakina mun balener di dieu mah lakina. Nya wios ada Ahong mah temen Rara. Mun bener temen kayak Cika kenalkeun Ahong dan mana hayang nyaho ama. Nya siap Kak, engke ku Rara dikenalkeun. Rara bade angkat heula. Sok atuh, kadenya di jalan Nya mah. Kade mun ada naon? Telepon A. Nya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Bang, kelima. Ade sakadung, akang ana di kandang ayam. Siap, Adi Kang Ayam kan? Cepatannya. Buru-buru. Siap. Main apa sih ha? Alhamdulillah pisan si Rara teh. Tah ieu beningan telepon. Halo? Riri di mana? Iya, Bi di sisi jalan. Oh, di sisi jalan. Iya, ini Rara kadinya OTW. Ya sok ditungguan. Hey Riri. Hai Rara. Alhamdulillah ditungguan teh kapan wae dangdan teh di layar teh. Lain dangdan. Ih nih, nyaho Rara teh biar dicaramahan heula. Oh, enak dicaramahan. Dicaramahan heula nyaho ku lanceuk Rara nih lieur. Emang enak dicaramahan. Ih, maneh. Teu lain pada kitu, ieu biasa masalah. Ah, kieu wae maneh bucin wae teh. Asa wau itu kubuk teh. Oh, si Rara Dutan itu mah jeung si Ririkit. Berkedip. Ih. Nuju naon neng dia? Ih, aya karek ge diomongkeun. Kage diomongkeun. Palingan ini sering nyung gitu. Dia raka
ahong. Duka cenah. Saha ahong teh cenah gitu. Cecep. Terus kumaha? Cek ara teh itu udah rencangan ara sok cenah candak ka bumi cenah gitu. Ada naon? Duka Dikawinkeun gitu. dikawinkeun haha. Itu pada kamarana itu nih pas garelis kieu. Bade ka undangan. Nah, undangan di mana? Itu di ditu di handap. Oh, rencangan. Nya rencangan. Paling mah garelis kieu. Nyala we. Udah makasih. Nah, tuh becaralik gini tuh can angkat itu. Nya kan tadi ngobrol heula. Ayeuna bade angkat. Nya atuh. Ahong ari ieu teh tos. Ieu tos caget. Naon? Oh, pandangan. Ya. Alhamdulillah ya nama ada kamari tos diobatan ka bidan. Hah, maknya ka bidan. Ahli patah tulang bareng Oh, gak tak ka eta bidan. maksudnya tuh salah Ahli kan. bidan mah kita melakukan gitu. Nya. Sanes bidan mah. Bidan mah ya awak bidan. Badan. Oh, badan. Laka. Terus satunya Rara pada angkat ke buru siang. Oh, nya tuh sok. Ya, ayo Ada ah, nya. ya. Ada jalanna Ya, mun ada nama. Ya, Ada anu 3 kali. Ya, ayo ah, ayo. Ya, salam. Gelis gitu udah sok grogi aing mah sok kabita lah. Geus lah. Wanita. Di kamar nih. Bade uy. Beli garelis. Makasih. Duaan lah ini. Duaan lah ya tuh. Asa sih ngarean wae. Neng di gelis. Ya atas terang. Duaan di garelis. Makasih. Abdi. Mana nu gelis teh cing? Iya abdi geus. Iya. Sehari kena. Tuh kata do kasaha. Nengnya beli kamarana. Bade uy. Duitnya ka mana? Kita kadinya kalau. Ka Kulon. Ya. Di bumi saha? Ya di bumi Abi, ayo di bumi Abi. Ira kana neng. Sanes rencangan. Baru rencangan. Lebih miripnya. Kalau di mana? Beda Sing jauh. ngarendeng. Ngarendeng. Oh nya, tulisan ieu gitu. Bisa Sing atuh neng kenalan heula. Babang. Rara. Riri. Babang. Jadi Rara Riri itu. Nya mun. Garelis tapi nasi aminnya. Sami naona. Wajahna meni mirip. Teu ah teu mirip beda. Ah, ieu mah Iraka merenya. Teu teu iraka ih. Meni galak itu neng. Galak sih mah. Alit-alit meni galak. Kan alit-alit ge mantil. Gelis. OMG. Ayo ri ah raka di. Bade kamarana Bade deui. uy. Bade ngiring sareng babang ka ditu. Akidul. Alim asieun. Wah, ayo babang. Asieun ah. Ayo, yang babang ayo. Alim rara mah bisa dicarekan. Moal, ayo sareng babang ah. Alim. Ningali bayang segaya gitu tinggal. Sadeu. Amin. Ayo, ngiring sareng babang ah. Alim, Ayo, dia. Ayo. Sa, abi mah teu gaduh bapak, teu aya. si ibu aya si ibu, si Teu mama. aya, Emak aya emak. mah teu aya. Aya Neng ge, sami. Kak. Abi mah masih aya komplit. Iya, akang gaya kieu teh, gagah tuh. Gagah banget. Gagah banget. Ganteng lagi. Ya tuh. Ririn, nah jadi ka dieu. Kata pulang yuk. Ayo ah pulang. Di kamarana neng, di kamarana. Ditinggalkeun wae ieu, Kang. Kayaknya bolonnya, tapi garelis budak. Balan tuh jomblo, emang mana daek itu kan mobil. Ayo belain mau daek, kalau mau duit daek. Geus kolot aja mana? Tapi sih gue tanya, mana daek tuh tanya di kolotan hungkul. Tapi lamun teu bogoh kumaha? Ya bae we, santet cenah. Baru say. Mesti omongan we ya baudak. Kita kontrol kadu ka dieu eueuh. Geus era we ku Padarman jeung cuma ngelakeun di dieu hungkul. Weh, Bang, Siap, Kang. kumaha? Sehat? Alhamdulillah. Kapan kita hidal bisa? Atos Kang kamar teh, Kang. Kumaha cenah? Nanti dibawa ka dieu. Jeung barudakna Kang, di dieu teh Kang. Abi nyalira karesan kamari.
lain gusur ka dieu. Siap Kang lah. Besok ku abi digusur Kang. Akang era tuh ku Mang Darman jeung Siap Kang. cuma Siap. akang dijirai. Siap Kang. Pajan kita tanggung jawabna pisannya. Siap Kang lah. Anjing rencana ku abi Kang kadi Kang. Benar, Siap. si Ahong mah Ahong. Ya Hong tadi mah aya di jalan di ditu Kang. Nanaon wae nya. Kercing ngogo tadi meninggalin teh Kang. Aduh nah si Ahong ka awewe meureunnya. Ah eta Kang. Aduh. Sakali mah kudu di dinas. Kang Ujang teh ya, geus era, ku Darman teh. Ku si Ma dicarekan, ku Darman bogo deui. Da eta si Darwisna. Ku abah beunang abu bodoh wae geus lieur. Kan otak lagi pusing. Siap Kang lah. Kira aku udah berani percayakeun dirinya. Siap Kang. Anjing ku abi digusur di sana ka dieu Kang. Bener ulah bohongnya. Siap. Beunang suka. Siap Kang. Geus era akang ku Siap Kang. Hapunten Kang ya. Besok Darman. anjing digusur ka dieu Kang. Si Darwisna bawa ka dieu. Siap lah. Papanggih kamari lieur di loji. Siap. Nipu ka abah. Siap Kang. Pajarkeun aya polisi nya. Abah ka dieu kono polisi. Eueuh mah lupa. Siap Kang lah. Jeung si Ahong udah buru-buru. Siap. Si Rojali naon teh yang ka dieu. Siap Kang. Naon percuma paling si bare. Siap Kang. Pura-pura wae mah. Siap. Siap wae kudu puguh siap-siap teh. Siap Kang. Bener benang. Siap Kang. Sok pus apalah. Siap. Sok. Hiji, dua, tilu, geus tilu. Siap. Sekali awang di pus apa namun teu beunang deui. Siap Kang Si lah. Rojali bejaan. Siap. Si Ahong nanti. Alo serangan bejaan si Ahong. Siap Kang. Lieur ya mah. Duit keluar. Ngedi titah tebar aleng geus goblok teh. Pak majikan rudat aing kudu kumaha anjing lah. Lieur kana tarang lagi ah. Oh, urang teh anu Ibal Darman, bajalkeun abah ngabohong ka Mang Darman. Ku abah. Oh, Mang Darman aya geuning. Mang Darman. Assalamualaikum, Darman. Salam. Geuning. Ada dieu. Nuhun. Sehat. Siap. Bah. Iya kumaha ya? Ampura bah. Kamari teh pernah kamari teh bah. Kamari teh. Ngan abi Kumaha? sorangan bah kamari teh. Menang. Teu beunang bah ngan abi sorangan. Atuh kumaha ya teh? Cik Siap bah. atuh. Ampura bah. Kang Batman itu kumaha cing itu geus lieur itu abah teh. Sarua Kang Ujang Batman oge lieur ku anak buah teh teu berenal nyanganna. Aya Pecat panggih. ke kabeh geus Siap, lieur. Dipecat kumaha? Dawuh deui anak buah teh. Si Ahong, si Rojali ka ieu teh. Kumaha atuh? Tah enak masahkeun ka dieu tah. Siap Kang. Sok dari Bambang mana? dah sok. Sok dari mana dia? Urang Urang ngomong ngelakuin abah heula. Sok. Kang Ujang Kumaha? Batman sieur ya. Tah kieu, Tah Ya. masahkeun ka dieu tah. Bang. Siap bah. Abah teh geus masrahkeun heuh kadudungan manehnya ya. Ade Bang, Siap bah. si Darwis teh lain jelema leutik-leutik geuning. Siap Kang. Siap. Tong bolok itu Kang Ujang we. Mun percaya tuh di loji. Kuat lagi tipu, bisi nipu mun naon. Kudu aya polisi ulah dieu. Kang Ujang gitu. Siap Kang. Ayo nama Kang Ujang mah. Rek main takeun di dinya Bang Rojali Ahong. Siap Kang di. Jeung alo Abah. Kerahkeun ku saya Kang. Kade kudu benang Abah era dicarekan ku Mang Darman. Siap. Baik kana Mang Darman nyarita di dinya. Siap. Ieu bah mulai isukan si Darwis bade dibawa ka dieu bah. Saya dikerahkeun si Rojali, si Ahong lah. Insyaallah besok Sok. isukan aya di dieu. Heeh. Tapi eta kudu jadi janji eta, ngaran janji Siap. hutangnya. Siap bah. Nah, ku abah ditungguan. Siap. Lamun teu bisa wae, Siap. ku abah yang luruskeun. Abah rek neangan nu leuwih edan. Siap tuh kudu bah. Isukan dibawa ka dieu bah. Nah, syukur aya kitu mah. Siap. Nah, Kangnya ku akang lain abah nu nyuruhkeun ieu, akang anger kudu di bawah naungan eta jelema ieu ku akang anger dikerahkeun. Kudu ada tegas. Ku Kang Ujang mah ditegaskeun wae kabeh ge tak kudu aturan kitu. ge. Si Ahong, Heeh. si Rojali, si Bang. Heuh, soalna ieu kieu, Bang. Ayeuna geus 2 bulan 3 bulan can beunang keneh wae. Ya Kan ampura. ieu teh. Geus rada bingung. Piraku ayeuna lamun abah
erek neangan jelema nu lain loba rekan abang nu leuwih edan tapi kan abah mah ka ieu teh geus teu asa-asa cik piraku teh bisa neangan jelema hiji gitu. Siap. Kalau Mbah saya ge boga bela diri bah, teu kosong awak saya bah. Syukur. Siap. Omat kudu nepi ka benang. Siap. Omat ieu ku abah eta omongna di Cepengan. Siap bah. Nya Siap. saksian kangnya tah ieu anak buah akang. Anak buah akang ieu. Bang, enak mah ku Kang Ujang kudu benar dipercaya. Ahong ulah cak awe wae. Bos si Rojali ulah cak ngampang wae ulin. Bohinya Simawana. Siap Kang. Kang Ujang we geus era. Siap. Kang Ujang Batman teh kamanakeun atuh teu bisa nawak budak hiji mah. Di Siap Darwis. Bang. Geus enak mah Kang Ujang rek ieu ka kandang sapi. Siap, Bang. tungguan di kandang sapi. Nya, gitu ya, Bang. Siap. Ulah di ieu. Siap. Kanang. Kandang heula. Siap bah. Nya. Nya, hati-hati. Omat ya. Wah, insyaallah. Tah aya mah kieu nya ya. Abah mercayakeun nya ka Babang. Ngan kade omat. Bos si Ahong nepi ka potong. Kang Ujang wae Batman bisa dibobodo. Cik ayeuna mah nya Babang. Ilmu na kudu dipake soalna si eta jelema licik jiga Siap. belut nya. Siap. Abah mercayakeun ka ngan bila mana lamun mercayakeun di kepercayaan Abah ka Babang tunggu tanggal balasna ngan Siap, omat Bang. kudu beunang Pasti Abah beunang, aja Bang. geus pusing Siap. Pasti benang. Isukan dibawa ka dieu. sebab naon pusing teh ya Abah dicarekan ku si emak Siap. nya omat Bang kan lamun hasil mah aya lah keur meuli rokok mah ku Abah Oh, siap, Bang. Nya. Siap. oh jika tuh tangannya Siap. Hampura Jangan. bah. Isuk dibawa ka dieu bah. Abah ngada gua di saung Siap. jati teh nya. Siap bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hati-hati Bang Siap.